Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui pamirsa sadayana. Tepang deui sareng simkuring Kang Ebet dina wanci acara carita Sunda atanapi cerpen Sunda ya pamirsanya. Sareng acara ieu insyaallah bakal digarap ku abdi dina lalakon si Ojan kena penyakit konengen. Etanya judul nate pemirsa gitu. Saacana ieu carita dilajeng hampunten bilih aya nu kasebat nami kasebat lembut hapunten setaacananya saageng-agengna ieu teh aya faktor dihaja saukur rekaannya pemirsa gitu. Abdi sering nguningakeun da ieu mah sakedar hiburan pemirsa. Yang mudah-mudahan ku acara carita ieu sing ngajantenkeun ka pemberah manah kanggo urang sadayana nya kitu, jantenkeun panglipur lara, janten batur di mana urang keur istirahat kitu nya sambil ngadangukeun carita ieu nya ku kituna supados teu nyangkolong kena waktos ayo urang kupingkeun sami-sami kumaha ieu lalakon si Ojan kena penyakit konengen teh pemirsa. Ku kituna mangga urang dangukeun ku sadayana. Kacaturkeun di hiji poe aya hiji jajaka ngaranna teh si Ojan. Eta si Ojan tos hampir saminggu gering pemirsa atanapi teu damang ya, terus hampir saminggu anjeunna teu damang teh. Ari teu damang nama ukur karasa nirisan gitu, batuk meureunan ceung pilek lawan cenah di urang mah aya nama pluk kena pluk gitu. Ngan maklum pemirsa di zaman baheula mah berencan aya dokter, encan aya naon mantri, acan aya bidan nya zaman baheula mah saukur aya dukun bentukang jajampe tabib panginten sareng mabeurang gitu. Jadi di kapungkur macan aya diagnosa meureun ti dokter gitu nya mata ke saa bisa-bisa we meureun kumaha cek tabib gitu pamirsa. Tah singkatna eta carita pamirsa. Si Ojan baning ku geus kalumana kena eta penyakit anu geus nyerang manehna salama saminggu. Si Ojan maksakeun manehna hayang ngadatangan eta tabib atawa dukun teh pikeun ngubaran awakna. Eta da banding ku geus kaluman meureun pamirsa si Ojan yang saminggu teu cager-cager aya penyakitna. Kena penyakit naon meureun cenah urang teh kitu. Kacaturkeun weh ningang poe isukna teh si Ojan bari ditegenah-tegenah awak oge maksakeun init ka imah tabib anu aya di sakitar lemburna kitu nya. Nyaeta ngaran tabibna teh Bahbarna teh. Duruk-duruk eta si Ojan teh init bari nirisan-nirisan oge eta init ka imah Bahbarna nyata tabib teh pikeun ngubaran penyakitna. Teu kungsi lila jol manehna geus aya hareupeun buruan imah Bahbarna. Ketrokan panto bari nyalukan eta si Ojan saur si Ojan teh Assalamualaikum bari ngadeg-deg jeung nirisan kieu. Nah tegung silila aya nu nemalan di jero imah Waalaikumsalam bari terelek berenang Bahbarna teh tabibnya buka panto. Ditanya ku Bahbarna cenah jalu aya naon cenah silaing ka dieu
Isuk-isuk keneh geus aya ka dieu. Cek Bah Barna teh nanya ka si Ojan. Dijawab eta ku si Ojan. Manawi Abah, hampura. Kuring geus ngaririweuh ya isuk-isuk. Da kuring geus kuat cenah. Abah yang saminggu kasarang panyakit nu kacida cenah ahengna. Cenah cek si Ojan teh. Baruk tembal Bah Barna. Pantesan atuh cenah. Si laing mingagi beri kitu eta awak. Sok atuh geura ampih di ka jero. Tah sok geura diuk tanah samba. Cek Bah Barna teh ka si Ojan. Torolong eta si Ojan langsung asup ka imah Bah Barna. Diuk sila eta di dinya ngahareupan Bah Barna. Eta nyata dihareupan si Ojan teh aya parupuyannya biasa bade zaman baheula mah. Parupuyan bade ngebul kitu. Sabet si Ojan diuk ditanya deui ku Bah Barna. Naon cenah si lain anu dirasa tuh cenah penyakit teh. Manawi Abah, jawab si Ojan. Nya tengah saminggu teh nirisan abdi teh. Jabang saminggu ieu abdi can mandi-mandi acan, cek si Ojan teh. Boro-boro mandi Abah, nyabak tai cai nage meni tiris. Cai nya pemirsa sanes tai ya, hampura. Nyabak cai nage meni tiris cenah Abah. Boro-boro ngaruru awak encan saminggu ngaruru huntu komo cenah. Cek si Ojan pok si Ojan teh ka Bah Barna. Temal Bah Barna. Nah atuh si laing mana teuing eta awak bau hangitna. Saminggu teh diruru mah cenah. Cenah meni ku kitu. Kedeung cenah. Ku Abah urang pariksa heula. Kena penyakit naon atuh maneh teh cenah. Jawab eta Bah Barna. Cek Bah Barna ngomong deui, coba hideuk. Coba si laing sok ngagoler tanah sama, urang pariksa cenah. Kena naon penyakit teh. Teu loba bacaan eta si Ojan. Goledag main ngagoler. Turutan naon anu dititah ku Bah Barna ku anjeunna diturutan. Tah ngagoler manehna. Keteuyeub Bah Barna teh mariksaan si Ojan. Mukaan mata badannya dibelela-belelakeun matana. Gitu. Nyabak leungeun berenang nadina itu ieu na beureun geus aya mun ilmu kadokteran baheula ge beureun. Sanajan aya dokter oge nya pamirsa. Caritana teh si Ojan teh dipariksa teh Bah Barna. Pas mukakeun sungutna. Coba buka sungut. Calangap si Ojan teh. Pas calangap menempo eta merendah huntu teh si Ojan teh kararonengnya teh pamirsa. Udah rumasa bareng saminggu teh berenang teh dikosrokan teh huntu bau awakna mana bau hangit cenah berenang. Sebegitu beres dipariksa. Pokna Bah Barna geus cenah anu masih lain udang deui. Seberesna. Ku aing sadi pariksana saur Bah Barna teh. Cengkat eta si Ojan hudang tina sarena ngagolerna. Diuk sila deui ngahareupan Bah Ojan. Pokna si Ojan ka Bah Barna. Punten Abah. Manawi abdi teh kaserang penyakit naon cenah meni ku kieu-kieu teuing nya. Meni nirisan geus saminggu teureun-eureun. Pok si Ojan ka Bah Barna. Ditemalan ku Bah Barna. Kieu cenah. Saenggeus ku Abah dipariksa mah geuningan. Maneh teh kaserang penyakit konengeun. Pokna Bah Barna ka si Ojan. Kebeg si Ojan teh ngaringheg. Kena penyakit konengeun nya Bah. Tah saur si Ojan.
Emang cirina naon bah? Bisa ketempo kuring kena penyakit konengan. Pok nasi ojan ka bahbarna. Ditemal deui ku bahbarna. Katempo cenah. Maneh kena penyakit konengan teh sabab huntu di dinya ge koneng. Pokna bahbarna teh. Nya pamirsa, peda eta si ojan saminggu meureun teu kokosok huntu. Jadi koneng meureun pino kukulatnya. Jadi disangka penyakit konengan we cenah huntu nada koneng. Pamirsa, atuh eta si ojan teh mereng bari. Gurilak kata matana. Pokna si ojan. Abah cenah. Udah peda huntu koneng teh meureun da urang saminggu teu kokosok huntu. Cantang tuh cenah kuring kena penyakit koneng. Terjawab si ojan eta pamirsa. Sebet kitu krolong si ojan banding ku kesel menyamai teh init balik. Teu uluk salam acan eta si ojan banding ku kesel ke bahbarna menjah disangka penyakit koneng da pedah huntuna koneng cenah pamirsa. Tah gitu pamirsanya. Cerita si ojan kena penyakit koneng teh gini kan. Udah pedah ku tabib cenah ditempuh huntuna koneng. Jadi weh kena penyakit konengan. Ya pemirsa, panginten berenang eta cukup sakitu ya. Beureun caritana. Ya mudah-mudahan atuh tina carita ieu aya dipetik hikmahna kang urang sadayana. Makana urang sadayana ya ari kena ilmu mah urang sabodo-bodo nage mun urangnya kedah salit-alit mah urang gaduh pangarti ti mana we adi pangarti mah gitunya urang kudu daek belajar terus supaya urang beureun teu kebobodo tenjo gitunya ulah cara si ojan beureunan tah kitu ulah ti ka bahbarna deui beureunan sangeunahna we cenah ngomong teh bedah huntuna koneng jadi kena penyakit koneng pamirsa. Ya kukituna pamirsa. Mudah-mudahan atuh ieu carita sing ngajantenkeun hiburan kanggo urang sadayana. Kirang langkungna abdi hapunten darumaos abdi meneman jalmi nya seueur men kalepatan kahilapan bilih aya nu kata-kata abdi nu teu berenah atanapi nu kirang pantes diucapkeun abdi hapunten sadaya-daya. Ya anggap we sadayana cuma hiburannya pemirsa sing ngajantenkeun pangberah kang urang sadayana. Ku kituna abdi undur diri insyaallah dina waktos anu sanesna urang ketepang deui dina carita-carita nu lebih ngahibur kanggo sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.